bangke nage halal eta mah bangke laut mana bae laut ablag-ablagan atawa empang tetap halal atawa wahangan sawah sumur solokan pokoknya nu ngaran lauk cai halal bangke nah tuh kau lauk halal masya Allah ulah ragu-ragu deh wa tahillu maitatus samak nu jadi masalah kuari urusanana lamun dileg-leg ata-ata halal nu jadi masalah lain masalah leg-leganana aya najisat lauk parai lauk teri pasti aya taiya najis kan ngaran-ngaran tai kitu kene betik betok pasti aya taian boncel gabus aya taian komo segala kakap segala lauk totongkol segala lauk bandeng lauk berbagai-bagai lauk pasti kan aya tayan ieu mun urang manggih lauk kakap haju ku urang langsung dileg-leg bae masalah lauk makan halal taina jadi masalah taina ai beuki bah misalna ka tai lauk masalah ngan tetap haram najis wari di kulon makan sok disebut bandeng kulon atau Bandung eta kan di TF di NT peda termasuk di NT berikut tai-tai pindang Bandung pindang kulon pindang berbagai pindang Jawa ditentep ya jeung tai-taina nah ieu permasalahanana taina urang asin godog jeung taina haju caina atuh ngahiji ka dinya poekeun jual beli ku urang dahar taina jadi masalah lamun teh mah diturihan heula hiji-hiji mah aju diasin eta mah geus jelas halal ieu taina taina jadi haram usul baheula teh ka para kiai watu kiai mah ka urusan tai mah sepakat haram kabeh seluruh kiai di kulon di wetan kabeh haram soal tai lauk tetep najis tapi duit pamarentah mah halal lah oh masalah lah oh masalah aduh kiai itu beres sih kiai diberet tukang judi bahyana tetep tengah haram kalau ngomong cenah kiai gua keur ngabahas tai lauk masuk efek kadi itu puyang aing mah ngadengna darurat gedean mana teteh darurat badaratna tai lauk jeung duit pamarentah rasakeun itu enggeus tai lauk bae sih efekna kadi itu segala puyang aing mah jaga tah Naya lauk jadi permasalahan pindang bandeng pindang kulon termasuk asin lauk asin nah kulantaran ribut zaman Syekh Nawawi Tanara maka Syekh Nawawi ngabahas tentang tai lauk cik Syekh Nawawi lamun urang manggih lauk di jalan laukna teri laukna
itu nus kostrite tadi naon parai hiji deui naon hiji deui sarua ka parai cecere hiji deui naon tah